ngapung babaku ngapung ngapegeting ngalayangkan kalayangan neanganmu amis-amis sarupaning bubuahan naon bae nu kapanggih Ari perang ngagarantung hentep dina tangkal kai disada koreakan cing hempek ku hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih budak letik anu bisa ngapung babaku ngapung ngapeting nguriling ka kalayangan neangan nu amis-amis Ari berang ngagarantung entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir harta pada nareangan harti pada nyararungsi sabab tuanana guna harti bisa mere bukti harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit munggu harti manfaat dunia akhirat harta pada nareangan harti pada narambahan harta harti sarwa guna pada
mere bukti bisa hasil sapaneja sok nyumponan cita-cita harta harti sok mangpaat dapon diraksa taliti. Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeur walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu kadupak pati bengong sasadu menta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pedah pada terang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan kilumpuh terus diakod ku kilolong anu bedas tetapi teu awas ku pitulung nakilumpuh bisa ngider ka mamana nolong teu bisa teu bisa lempang mun bareng pada barengan tung
Bank RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangguh tembong teu cukup ku disebut atawana apalna biwir bineka tunggal ika maksud ngagumu kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sagetih beda tapi saasa hiji basa hiji bangsa basa bangsa Indonesia hiji bangsa hiji nusa nusa tunggal nusantara seler-seler suku bangsa di wewengkon mana-mana sakasuka sakaduka wujud bangsa Indonesia. Basa